Ingat ka mantan. Ingat sama mantan Ayo. lah. Hip. Yo, ingat sama mantan. Ayo Mas Igun, ayo. Si Pangkon ditanya aku mah Pangkon cetik oke ngeunah cenah. Ya bakal dadaian pangkon mah. Kumaha gitu abi bitu cenah. Bitu naona abah. Bitu naona. Paling teh kitu Pangkon teh kieu. Dorakan Pangkon ditanya ku abdi bieu cenah ka dieu cenah bahannya naon tik. Cetik cenah nikmat cenah. Kumaha Abah bitu mitna. cenah. Kadi mitna heuh kekolot teh yang diajab. Diajab. Baik. Kualat heuh. Bener-bener ngomong bieu. Bahasa iraha. Hayang cetik deui cenah. Kadi di bonusan abah kadi di bonusan. Sok berean. Metana di modalan deh atuh 2000 nyawa. Ya mun hayang wareg 100.000 habat deh. 100.000 setep. Tuh ceri. Cerat ceri. Aduh. Karek ngarti ya, Bang. Ya Allah, ya Rabbi. Mana atuh nuansa heje naon ieu teh poho deui. Ya mah rame bener. Ti teteh-tetehna nu geulis atuh laguna naon? Ya
Ningali teh ucu. Bener nafsu kata lakina. Bari hayang edan, tingalikeun balikna. Wali bere. Ieu bae tadi bere mang. Si Abah we mending bebas. Oh iya pamajikan si Abah. Nyaon tadi ngomong si Abah we nu bebas ieu. Dihareupeun. Abdi. Puas ya Anen, cenah teu puas. Itu. Ngomong atuh. Itu pamajikan oge mau duit tuh. Tuh acis. Bu jadi tadi Tuh, bikin jadi we di ya. dabongana. Bu ya tong dipasian deui ibu ah. Betul pas. Tong Muhu. dipasian deui ibu. Wes kawe ngiring uwi jeung abinya. Siapa yang pi omongan pas ya di. Kapa daripada pasien mending balik heula jeung urang. Eta Ridwan teu. Ridho mama. Tuh mah gawe cenah. Kok rata jeung si mama. Apa? Hayang kieu hayang. Cuma balik kayak ban pas ya aing. Bakal ya mah. Coba hayang. Ayang ka mana aya? Wih wae. Ieu mau ka dieu heula nyobian. Gusti. Kan mama ada yang mah hiburannya mah nya. Mohon. Alah punten. Bisa we siapa oge nya. Mohon. Ya. Saya pokoknya Kalau mun ngalamun. pas ya WA abinya Winda Libas. Sok ah. Itu. Embung, jeung ieu mah embung. Aing geus aji jeung Alah, siapa. meni asa teu. Ya pamajikan urang mah lintuh. Nya. Bodog teh. Naon sababna teu boga budak. Nah, Teu kapanggih rawang budak. Kapanggih-panggih teh katamal badi gebrutkeun juga anu ngabrekbek oh ieu. anu mana Abah? Nu selingkuh. Nah ieu mah. Ya. Nah apal. Ya apalah tuh kan cek Abah. Nah lain pemotongan Abah apal. Apa? Di mana? Anu eta geuningan. Nu sok dibawa. Hah? Viral, basa kita Abah curhat di Garkop jeung Abining. Ih punten. Bari ngampar sama. Da aing jeung mana jeung si Becky. Heeh. Apa? Buru nyanyi sok atuh Ya, lagu naon atuh? Itu Abah tuh itu best friend. Aduh. Alah ieu susu kasogot ku huntu. Ah aing nyeri. Rasa eutik ku kucing jero sateuh. Naon? Tuh, Pak Ukon tinggal selingkuh jeung si Abah tah. Ceu Ucu tah selingkuh jeung si Abah. Yang ada rek dek 10.000 ye 2 kursi jeung keloas. Aing 10.000 ge. Heeh, sok 2 kursi cenah. Kadi atuh sanu jogena teteh geulis. Wah, wah nyeri hate cenah. Si Abah mah bakal pasya gede atuh jeung si mana. Saha? Ih si Abah deui we nu joget. Moal si Mama da Rido, ieu Rido keun bae da Mah hiburan. modalan deui mah modalan emas we hiji. Mah kieu ngaran teh omon mah jeung abdi ieu mah. Nya ngame salingnya. Ngame saling abi jeung Abah. Heeh. Abah. Gitu. Abah jeung masuk bro ngame saling papanas-panas we Mun keur kieu mah. malim jeung abdi jeung si Abah kumaha. Sok, Abah bae jeung abi ngan ulah minta huntu. Ya, sok lah. Wah, pecah 2 kursi. 2 kursi. Panganten.